مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Lupa tas. بسم الله الذي لا يتم باسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Sonten tontonan itu. Jadi doakeun suan tukang sonanya. Urang doakeun heula itu tukang sona, mudah-mudahan itu tukang son sing asup ka surga. Jeung son-sona Sadaqallahul azim.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أي من أحيا السنة فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا من عظم مولدي كنت شافعا له يوم القيامة. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان. وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنسينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة في دار الدنيا ودار الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Kawitan ngaos kirang langkung tabuh 10 kurang lebih tabuh 10. Bapak Ibu siap ngaji ke jam 12 ke jam 1 ke jam 2. Subhanallah berarti orang binaya sama ahli nggak wadul ke jam 2 Allah. Dina kondisi kula kayaanana masih kena pakai tongkat, kunaon cenah kiai make tongkat, ibu sim kuring teh geubis dina motor. Kena itu nanya oge. Malah yang didoakeun bae kula mudah-mudahan sing engah sehat deui. Biasa jalan normal deui. Daya aktivitas memperjalane ibu udah karaos jadi mau balik mah karasa, jadi mau balik mah laku capek teu laku keheul. Insyaallah dina dinten enjing masih kena seputaran neta Provinsi Banten. Man malincet aja isukan mah ka Cileungsi heula ketak ti Cileungsi beureun ka daerah Ciamis, ti Ciamis ka Karawang, ti Karawang ka Sumedang, neme uih ka Kabupaten Sukabumi. Nya kitu soteh lamun aya nu ngondang. Aya nu ngondang mah ngajedog ge di imah. Nya atuh aya naon aprak-aprakan ka lemur batu. Bingah ambar wata suta bingan hulutaya papadana urahing takdir tiasa dipungkir kada tiasa disilar kahiyang jalmi patema-tema. Cunduk waktu ningang kana mangsati Allah maka wasa urahing simkuring jauh di jugang di teang di Kabupaten Sukabumi Parung Kuda Jawa Barat. Alhamdulillah tiasa rumpaheun nyumponan kana pangundangna kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Datangna kula kadieu wasilah diundang ku panitia, hakikat yakin diundang ku Allah Subhanahu wa taala. Aya maksud cita-cita jeung tujuan datang ka dieu aya. Ieu datangna kula ka dieu sejak nyakeun silaturahmi terutama ka pisepuh, ka para ustad, ka para kiai, ka para jenengan, ka para nonoman. Muhabuntan anu kasuhun hampun ka tada teu diasa diwijik disebatan mina hiji-hijina, tetapi tinggian rasa takdimnya hormat kula ka barantena oge warga masyarakat di kampung desa pamudah-mudahan silaturahmi kula katampi ku sadayana. Nuka duana ia maksud cita-cita jeung tujuan anu sejen datang ka dieu Kang Kiai nya aya keneh. Atuh pamudah-mudahan ketika kula balik ngaji di kampung Binayasa balik ka Kabupaten Sukabumi kula sing rebo mawa amal. Astagfirullah amplop cenah ngaji ge encan. Asa kasinggung teu genah. Punten cemimin cemumun ceedah ceelah ceito cejuju celilit cesarbina. Hari amal ibadah teh punten euceuk lain sakadar ngalaksanakeun salat zakat puasa haji maca Quran maca shalawat sedekah hungkul memang itu pun termasuk kategori amal ibadah. Maaf Pak Bu, seorang qori-qoriah membacakan ayat suci Al-Qur'an, seorang mubalik memberikan tausiah mauidhah hasanah asal dibarengi dengan keikhlasan insyaallah eta ge bakal jadi amal ibadah. Ngan kula mah jujur penting ayeuna ngaji di dieu teu perlu amplop. Teu geus ge penting ayeuna balik kula sing rebo mawadu doa
Astagfirullahaladzim. Yang didoakan pula teh sing tiasa jalan normal deui, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jeung urang silih doakeun jeung urang silih doakeun, urang silih doa saling mendoakan. Mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini warga kampung Ayeuna Binayasa RT 0204 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkas Bitung dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajadikeun cukang lantaran wasilah ieu kampung sing jadi kampung nu tambah barokah. Desa nu tambah barokah, kecamatan nu tambah barokah, kabupaten nu tambah barokah, penghudina sing tambah barokah, arusahana sing tambah barokah, imatani kuli bisnis dagang jadi pejabat sing tambah barokah. Urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala pamugian nu hadir penting ayeuna keturunan urang sing solih solihah, sing aya nasib kabeh penting ayeuna nu hadir bisa ka Mekah ka Madinah. Balik di Mekah di Madinah bisa ka beli sawah, bisa ka jadian imah, meuli mobil mewah. Bapak-bapak belah itu isinya nambah. Aminan Bapak, aminan. Yang paling terpenting wafatkan kami ya Allah dalam keadaan wafat bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Uang haji dorog-dog kayaknya, uang haji dorog-dog supaya beres. Nah, naon aja eta? Sok. Mangga atuh ditinggali di kadieu teh. Pada waktu pembina acara nu kula dihormati, mudah-mudahan mantana ku Allah dipaparin panjang umur kalayan barokah zahiran wa batinan. Ibu, untung tuh jadi protokol. Untung gak jadi protokol? Jadi pembawa acara itu untung ada yang mendoakan, betul. Makanya kudu pada naik di protokol teh memang gampang jadi protokol. Maaf Ibu, jadi pembawa acara itu tidak segampang memberikan telapak tangan. Sekali dua kali mah ulah salah ngadeg-deg, euceun nyekel di teh ngadeg-deg. Kula atuh bareto ngalanyahan kana ceramah naik kana panggung eueuh punten ngadeg-deg nyekel mik tidak inget keneh eta bareto nyebut pribados jadi pribodas. Masa sakit itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tahu di taepo memang profesional mah halus protokol lagi. Nu kaduana nu kula dihormati kita para alim ulama. Wabil khusus guru-guru besar, guru-guru mulia nu hayeup daya kala masyarakat di kampung. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana nu aya di luang lingkup ieu kampung desa kecamatan para ustaz para kiai para ajengan mudah-mudahan sing panjang umur dan dina kayan barokah zahiran wa batinan amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Satu acana sing puring teraskeun di kapangaosan urang kapapaitan kaya ditinggalkeun ku guru urang sadayana nyata wastana Abah Haji Muhyiddin. Ya, mudah-mudahan mantana sing aya dina rahmat sing maghfirahna Allah Subhanahu wa taala. Urang membacakeun Fatihah sawang sulan, membacakeun Fatihah sawang sulan diberjamaahkeun. Mudah-mudahan ieu ganjaran Fatihah sing dikucurkeun, dikecerkeun, dikocorkeun pikeun almarhum, mudah-mudahan ieu almarhum sing tambih-tambih rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pemugia ganjaran Fatihah diberjamaahkeun sakali deui dikucurkeun, dikecerkeun, dikocorkeun pikeun almarhum guru urang sadayana Abah Muhyiddin nya. Mudah-mudahan mantana aya dina rahmat sing maghfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lukatiluna nu kula dihormati segenap lapisan pemerintahan di kawit RT RW hatan tahiyya ila Bapak wilayah hatan tahiyya ila Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak Jaro, Bapak Danramil, Kapolsek, Kampung hadir alhamdulillah. Dieu urang meminta ke Allah, urang berdoa ke Allah wabil khusus pikeun pemerintahan urang. Kamari urang tas milih presiden, tas milih wakil rakyat ayeuna Provinsi Banten rek milih deui bupati, jeung gubernur saha wae nu jadi mudah-mudahan ngalahirkeun pemimpin-pemimpin anu saleh. Pemimpin-pemimpin anu amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Silakan ibu bapak pilihan boleh berbeda tapi awas persatuan dan kesatuan umat Islam harus terjaga. Ulah sampai urang berpecah belah karena beda pilihan panteus eutik minangku jeung mitoha pasea ku beda pilihan bener teu? Eta nu bahaya mah kiai jeung kiai nya karena beda
Yuk bersatu padu ulah sampai berpecah belah orang umat Islam karena beda pilih. Dan awas wedi, awas pikeun calon-calon pemimpin anu geus mimpin deui ulah keur harayangna wung. Betul? Tidak sedikit Pak Bu, Masya Allah, buah melon rasanya manis kesuka jadi beli kelapa. Jangan sampai kebanyakan semua calon kalau belum jadi berbicara manis sudah jadi banyak yang lupa. Nu nabeh nu ngampar nu sebeh nu lapar. Jawa Barat, Jawa Timur, nu barat bikin madarat, luhur makin makmur. Bahkan tesaeutik lisik-lisik neon-neon tai kuda di kadutan. Masyarakat teh kalaparan mah teu naon-naon asal beuteung bapa di luhur ngagarendut. Saguling Cirata, jati luhur jati gede, numararing rata-rata dilaluhur pegede-gede. Tapi begitu kabeh loba nu salolehna. Mudah-mudahan anu can soleh sing disolehkeun ku Allah, anu can maslahat dimaslahatkeun ku Allah. Karena ketika idza aslahal imam amnal ubad wal bilad, di mana-mana dimaslahatkeun aparatur pemerintah ti kabit RT ka presiden ti presiden nepi ka RT na amnal ubad wal bilad, yakin bakal aman rakyat aman negara. Pemimpinnya ah ka rakyat, pemimpinnya ah ka negara. Komo deukeut jeung ulama-ulama nu saloleh, yakin negara bakal aman, rakyat ge bakal aman. Amin. Da karasa aya teh eueuh sagala mahal deh. Sembako mahal, beas mahal, listrik, pajak. Ibu mah kuat nyen paduan suara juluna naik. Biasa naik ke puncak gunung imah BBM naik BBM naik tinggi sekali. Ayo abang bareng supaya rame. Naik BBM naik tinggi sekali. Listrik naik listrik pun naik tinggi. Pajak naik pajak pun naik tinggi sekali. Beas naik beras pun tinggi. Minyak naik minyak pun naik tinggi. Capeknya naik wae, turun kolor pun turun, rendah sekali. 1, 2, 3 turun kolor pun rendah. Naik deui ulah lihat teuing turun, naik deui. Susu naik susu pun naik tinggi. Bebelak SGM naik ya Bu. Ibu mana tahu hubungannya jeung rayu Bo biarinlah harga pada mahal tapi aya jang meulina. Amin. Kena segala mahal tapi diberkahkeun ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Kabupaten Kula dihormati segenap lapisan masyarakat, kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini warga kampungnya eta binaya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan cukang lantaran wasilah penting ayeuna jeung saterusna turun rahmatna Allah ka ieu kampung. Amin. Turun rahmatna Allah ka ieu tempat. Amin. Turun keberkahan ka ieu tempat. Amin. Sasireun sabeujeurna anu dikorbankeun dina penting ayeuna da kikian teh butuh pengorbanan. Betul? Tidak sedikit uangnya dikorbankan. Benar? Arudunan da kikian teh kudu make kudu make duit. Ya tuh tenda make duit, panggung oge make duit, aksesoris make duit, sound system make duit, panggil kori panggil mubalik, panggil aing oge.
Terjadi masalah kiai, rek biak bulan juta, sugan rek biak puluhan juta jadi masalah kiai, ratusan juta pun terjadi masalah kiai. Sebab dia mah diinvestasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditasrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yakin saya yakin kami badana bubar memperingati Maulid Kangjeng Rasul, yakin warga kami penghunina usahana bakal tambah diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mudah-mudahan sasireun sabejeureunan anu dikorbankeun dina penting ayeuna bu harta bu harti tanaga tanagi cai cau cuek upah kopi rangdang rangding daplata prosate soto kuah kue kupa jeung kopi na sing tamah diberkahkeun ku Allah amin. Ibu yakin teu harta banda anu diinvestasikan dimanfaatkan ditasarufkan di jalan Allah bakal tambah barokah yakin? Duit dipakai ngabangun masjid bakal tambah barokah yakin? Madrasah pondok pesantren majelis taklim nyentuh yatim pakai bulan pakai rajaban yakin bakal tambah barokahna yakin? Ini langsung anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika harta kita, ketika uang kita tambah pengen diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, investasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang berbunyi dari lisan agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanqusu malun bi sadaqatin bal yadan, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tidak akan berkurang harta yang diinvestasikan, tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan di jalan Allah, bal yadan, balik maka tambah kabarokahanana. Tak cukup ku amin, kudu asarona ko. Atuh amin sedekah henteu. Kiai kumaha ieu teh heuh teu mampu kiai sedekah ku duit teu mampu kiai. Ulah wakadunguan beunghar urang sedekah teh ulah nungguan beung. Walaupun kita hidup sederhana ataupun serba kekurangan, tapi mampuna poe eta sedekah 100.000, mampuna 50.000, 50.000, mampuna 20.000, 20.000, mampuna 5.000, 5.000, mampuna 2.000. Kiai teu mampu sedekah ku duit mah teu mampu kiai atuh ku tanaga. Jadi ketika aya perayaan Maulid, Isra Miraj etawa ketika ngabangun masjid atuh ngaluarkeun tanaga urang teh tanaga. Daek isikan bawang atau wortel etawa kentang di imah tatangga teh da urang teh boga duit ece kitu teu ku tanaga kieu ku pikiran kumaha mikir carana menang duit gede teu ku pikiran kieu teu ku pikiran atuh teh seuri-seuri mun aya jelema kitu dipenta duit teu mere tanaga teu kaluar teu mikir-mikir coba judes deui aya kitu mana jelemana eta panitia kuat balik dari punung teu hayang nagihan kadinya urang mah kapok ih teh kos macan. Mudah-mudahan harta kita Allah berkahkan amin. Ya Allah ya Rabbal. Bahkan maaf Bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bangga terhadap umatnya ketika diberikan keluasan milik rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mau berinvestasi di jalan Allah Subhanahu, tapi sabalikna rugi. Aya jelema nu rugi kahirupanana saha jelema beunghar tapi kor aya di dia jelema beunghar koret mana jelemana deh Bu ieu mah kula sakadar ngelingan bae sakadar ngelingan beusi aya bener teh Bu udah naon atuh naon anu di dahar ku urang naon anu di emam ku urang naon yang apa yang dimakan oleh kita kebanyakan akan jadi kotoran betul. Ngadahar sate, ngadahar soto, hamburger, pizza tetap lolobana maka jadi kotoran. Ih subuh mah lu geulis oge sugan mah beda geulis teu bah. Ibu ninggalkeun harta banda, bapak ninggalkeun harta banda kedong siklong mobil mewah. Sawah panglegana, kebun panglegana, deposito rasuan juta uang cash miliar rupiah, ngajol babatang di rumah ku samping kebat mawat ngarana lamun teu bisa ngamanfaatkeun harta banda ketika waktu hirup akan jadi rebutan menjadi anak jeung dulur-dulurna benar. Tapi apa yang kita investasikan di Allah akan menjadi amal kebaikan bakal kapetika Allah jaga amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rugina jelema beunghar koret kumaha coba Bu rugina jelema beunghar koret hiji haram kaya dibenci ku Allah, hiji jelema beunghar koret mah dibenci ku Allah, dibenci ku Kanjeng Rasul, haram masuk kana surgana Allah, bahkan ke jaga jelema beunghar bari koret mah dihijikeun ge ku Allah jeung si korun. Ieu katerangan lain atah-atah berarti asap. Atuh aya asap mah berarti atah. Dina tongkat Kang Nabi Musa alaihi salam jajaran nomor katilu aya unggulan kieu. Kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi fahuwa qarnun sawa
lain ayat suci Al-Quran lain mau dikori-kori kene tamah curiga kos nanti mau balik ke kori memang osok kori ibu simpuling maaf ibu bukannya saya sombong ibu ya. Pada tahun 2001 saya pernah menjuarai MTQ tingkat pertama nasional. Itu kenangan yang sangat indah, tidak bisa terlupakan. Masya Allah, kenangan sangat indah Bu. Waktu dulu itu pesertanya dulu itu ada 20 orang, 19 orang nggak datang. Tuh saingan aing kahiji. Katipu gue. Tapi osok kana kori bareto osok kana kori. Malah punten kula mah bareto kula hayang bisa kori nanya tukang bakso, nanya ke tukang bakso dikorikeun. Ingat teh tinggal di balik rombeng, teu boga duit asa teh nanya tukang bakso, suara we nganyo. Ditanya ku gula tukang bakso ngananya, nah dikorikeun make lagu hijaj. Dina seri baca Al-Qur'an aya disebut lagu hijaj ke, lagu hijaj teh. Sabab punten lagu teh lagu Bayati, Soba, Hijaj, Nahawan, Rosikah, Diarka. Ieu laguna lagu hijaj asli. Tukang bakso ditanya sugan mere nganyo. Selamat mendengarkan cekula kieu ka tukang bakso. Mengtungkeng bangsa bayana bay mual maling pun sembah bertemu gantui tukang bakso ngalieu ka kula balik kieu teh bodoh. Saya menganyo dipoting haluang sama mesare ngahaluang heula yang bisa lagu nahawan dina seni baca Al-Qur'an teh neng aya sebut lagu nahawan ki cekok lagu nahawan teh nahawan asli mediana make Ida Royani LP Sukaisi jeung Roma Irama wa idza Sukaisi ibu kos heureuy tapi asupkan karena ayat mana wae bisa masukkan ke salah satu ayat berikut ini lagu nahawan. Selamat mendengarkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ngeunaheun teu Bu? Hayang bisa? Bener. So, kamu hayang bisa mulai isukan, nanya ka salaki, minta duit, rek ka pasar, korikeun. Contohan kukula ya isukan ka salaki minta duit, kieu ka salaki. Bapakna ibu minta duit, rek ka pasar melimpes lau minyak sekalian bedak jangan lipat. Bapak yang bisa hayang jawab ku bapana cek bapana teh kieu hampura ibuna bapak tegablek terus kami opek-opek wae kami itu Ibu besi kula poho naon tadi anu kula dibaca tentang masalah jelema beunghar kor bakal dihijikeun ge ku Allah jeung sikor padahal eta jelema teh kaceluka unaun ka koncara ka jeung pria gedang sigrong mobil mewah bertumpuk-tumpuk mas berbungkal-bungkal perlu dijuru perlu dipantong layak di tengah imas si jamlang di kanan si jamlong di gelok reakatan lebak di bukul balbok ke dirul baka kaki hanap pakai ko ban kore
Kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi fahuwa qarnun sawa. Setiap jalma beunghar mah beunghar tapi teu daek kamangpaatkeun harta banda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beunghar tapi kor sok mantep dulu tatangga kasusahan kalaparan fakir miskin budak yatim fahuwa qarnun sawa. Maka jalma beunghar koret seperti itu pangkat nasarua jeung si korun bahkan kejaga ku Allah bakal dihijikeun ge jeung si korun lebok. Mudah-mudahan orang dia sing balaleungan bari berehan teu menang koret. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut terus ulah sok mantep turun tatangga kasusahan kalaparan fakir miskin budak yatim. Makanya Bu maaf, ini ada satu fadilah keutamaan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak lamun dilaksanakeun bisa ngancurkeun kana dosa-dosa nu leutik. Kang, entos tong dioprek wae. Boh hayang dihancurkeun dosa nu leutik ku Allah hayang dihampura dosa nu leutik ku Allah hayang. Lamun urang yang dihancurkeun dosa nu leutik ku Allah yang dihancurkeun dosa-dosa nu leutik ku Allah kudu daek ngancurkeun ka susah batur, kudu daek ngancurkeun ka sedih batur, kudu daek ngancurkeun ka bingung batur. Contoh aya tatangga datang ka imah urang kasusahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ding mana Iro? Mohon Wah Haji Iro. Aya naon tumben datang ka imah Wah Haji asara reuas aya naon? Dila kaayaan hujan kieu reup-reupan maghrib. Mohon Wah Haji. Sarebu Bandung salah sadudu ka hampura dunya akhirat Wah Haji. Pilih bisa tinggal aku paripola ucapan Iro teu saluju mamanahan Wah Haji hampura dunya akhirat aya butuhna we datang Iro ka ieu teh. Teu aneh jelema. Aya naon asara reuas gitu. Ieu Wah Haji. Moal panjang lalakon moal panjang carita ka ieu anak-anak kuing teh keur meunang kararepat Wah Haji salaki geuring geus 4 poe ka 5 poena. Di samping salaki geuring teh katurung ka timpung ka ieu Wah Haji. Beas beak listrik pareum budak kobaran hayang jajan. Gas. Sing sabar maneh, sing sabar. Mohon Wah Haji, sabar sama makanan sehari-hari ya. Sing sabar. Di dunia ngaranna senang aya tungtungna di dunia mah sedih aya tungtungna bagi aya tungtungna kaya anak hujan ge aya halodona halau ge aya hujana begitu masalah keuangan ke aya-ayakeun eueuh sing sabar. Nuhun Wah Haji. Ai salaki maneh geuring naon Iro? Ai panyewat mah panyewat kampung Wah Haji. Heuh naon? Bisul. Bisul mah panyewat kampung. Ngagodog we jawer foto. Keur ngagoloprok panas plok kana bisul. Ieu mah sanes bisul hiji dua bayi tapi bisul masal. Aya 11 12 nah eta nu paling mengkhawatirkan mah dina kelek sanes ngomong Haji. Ngagigil awakna kuat ka ya Allah Gusti paranas tiris bani kuat ngagigil aya acis teu aya katung katimpukna teh ya Allah Gusti rek beas fisik pada budak butuh duit maneh teh udah datang ka dieu teh ka Bah Haji teh kudu aja sugan ngerasakeun ka ieu anak ke baraha butuh duitna 3,5 juta ge cekap Haji 5 juta 6 juta ge aya duit mah geus aya bubur pulang tuh mohon Bah Haji Mbak Haji nyokot duit 3 juta setengah singkat cerita Iro iya duit 3 juta setengah salaki maneh bawa ka dokter beas meuli listrik meuli budak sinajar aja mohon Wah Haji tong ceurik geus mohon Wah Haji kata bidunya tapi dunia akhirat Haji. Wajah sing banyak umur Haji. Ya dari lu obat tidak ada sampai Haji dunia akhirat. Balas kubung gitu. Balas kubung. Coba punten. Lamun aya dina diri ibu. Salaki geuring, beas beak, listrik parem, budak bogoran hayang jajan. Sedih teu? Sedih. Minta tulung ka dulu ka tatangga ka barae eueuh tulungan. Eta minta tulung ka dulur. Ih, ibu kalah ngomong kieu, ulah si maneh Iro urang keur palangsak susah. Padahal jelema boga mikir peurih eta hate kayaan ai PKN nulungan Bah Haji tadi teh ya. Salaki bisa dibawa ke dokter, beas bisa meuli, listrik urung deui, budak jarajan orang mah deui. Bunga teh.
kabungah eta nu ngancurkeun kana dosa-dosa leutik bahaji tadi teh. Mentakan ibu bener hayang dihancurkeun dosa nu leutik ku Allah ya. Baik, mulai isukan sok ngarijemkeun duit. Kanu kasusaha. Ngan awas we, awas. Pikeun anu sok ngahutang, boga hutang, geus aya duit buru bayar. Padi mah kumaha ai nginyeum kos meong ai ditagih kos macan. Tilu dinten Bu Haji tilu dinten belang 3 tahun. Ayo gitu? Aya. Urang mah terseru mah terseru urang mah. Bu bapak Bu, tidak sedikit umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkrut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal zahirna penting dipakai ibadah, orang dipakai ibadah ngaji di minggu demi minggu deui ngaji Quran ketol, tapi bangkrut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah orang tersebut? Yaitu umatnya Rasulullah. Ketika waktu di alam dunia, boga hutang geus aya duit api taradae mayar hutang bangkrut. Urang mah terseru ngaji hanya katu balik ti heula. Pan urang kelakuna teh urang hanya balik ti heula urang mah. Geus manggeus ibu, naon bangkrutna ganjaran urang, ganjaran ibu nu dilakonan urang terus pasunatan dipurukulan kaya anana ibu ku jalma nu kahutang. Lilis kena hutang maneh lunas, tapi awasnya ganjaran bacaan Quran maneh jang urang. Naudzubillah summa naudzu. Bu, da jelema boga hutang mah jelema normal kan geus aya buburu bae. Bayar si murid sarua boga hutang. Boga hutang keur ngabangun karek beres ngecor, boga hutang. Tadi tukang bas geus nyetorkeun setruk pembayaran buat besok hari besok. Pak Kiai ini yang harus dibayarkan besok. Oh cete baraha 9.725.000. Lah cete gampang ke peuting ngaji heula ka Kampung Binaya. Beres. Da peuting ayeuna teh punten panitia jang bayar hutang. Punten nih. Ya, besi kurang gitu. Geus aing lieur. Mudah-mudahan wadir peuting ayeuna nu boga hutang sing bisa melayar hutang, sing lalunas hutang, kaciri boga hutang. Lanjut. Malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, kuno tempat jadi mulia. Iya tempat jadi mulia. Ibu anehnya tempat jadi mulia bahkan hadir peuting ayeuna bakal menang kabeh kamuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab penting ayeuna urang keur kumpul keur ngamuliakeun jalmi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika urang hirup hayang mulia di hadapan Allah, kudu daek ngamuliakeun jalmi anu dimuliakeun ku Allah. Awas sakali deui besi gagal paham. Lamun urang hirup hayang mulia di hadapan Allah, kudu daek ngamuliakeun jalmi anu dimuliakeun ku Allah. Ngamuliakeun para nabi, para rasul, auliana Allah, para habaib, para ulama, para ustaz, para kiai. Kurang dimuliakeun, balik eta kamuliaan maka tumiba pikeun urang jalma anu ngamuliakeunana. Amin. Mudah-mudahan kuningalikeun rasa cinta mahabbah urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang termasuk kategori anu disabdakeun ku Kangjeng Rasul. Apa kata baginda Rasulullah? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang tersebut akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk kategori yang disabdakan oleh beliau pula. Apa kata beliau? Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sajalma anu ngagungkeun kana kelahiran kami saur Kangjeng Rasul, mangka aya kami bakal nyafaatan kata jalma ke di poe kiamat. Sareng mudah-mudahan urang termasuk kategori yang disabdakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya ila bil iman. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang tersebut Allah takkan keluarkan dari muka bumi ini. Dalam artian maka orang tersebut Allah takkan keluarkan dari muka bumi ini dalam artian moal akan dimautkeun ku Allah sehingga maut nak bawa keimanan heula. Amin. Jadi bu, jalmi anu cinta mahabbah ka Kangjeng Rasul, anu memperingati maulid Kangjeng Rasul, ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Rasul, maut na bakal mawa keimanan. Amin. Sedangkan tamamu nikmat mautul iman wal Islam. Teh Haji balik ke mana?
Cik dekat mana? Nah, tuh kayak widai ke dia nya. Sok. Aja. Sok. Ulah ditinggalikeun atuh bubalik tinggali maka dia. Ya. Inilah. Mangga atuh dideuleuh ka dieu mangga. Bo, Mas. Bo. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajha. Tamamu nikmat mautul iman wal Islam. Nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan uang yang bertumpuk-tumpuk mas yang berbungkal-bungkal, tetapi nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah ketika kita wafat meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jadi nikmat nu sampurna teh lain loba duit tapi maot mawa iman jeung ai loba duit nikmat cuma nikmat leutik, loba duit mah nikmat wasilah boga duit ulang bisa sedekah, wasilah boga duit ulang bisa udunan ngabangun masjid, madrasah, pondok pesantren, majlis taklim, nyentuhnya hati, makin muludan, makin rajaban. Wasilah boga duit ulang bisa ngebahagiakeun keluarga, wasilah boga duit ulang bisa ngebahagiakeun menjadi guru, wasilah boga duit ulang bisa ngelaksanakeun ibadah haji jeung umroh, wasilah boga duit ulang bisa investasi di jalan Allah, wasilah boga duit penting ayeuna warga binaya bisa ngayakeun muludan. Alhamdulillah. Aja ujang toli cerita tanah teh. Bo nikmat leutik. Sehat. Alhamdulillah. Nikmat gede wasilah sehat ulang bisa ka dieu alhamdulillah, tapi teu saeutik loba jalma awakna sehat tapi hatena gering. Awakna mah sehat tapi hatena gering. Sehat mah ka masjid teu mampuheun ka masjid. Haji tara, sholat tara sih atau gitu awak nasihat tapi batinnya gering. Bu ibu jangan dipunten ngan aing tetegenan ari ibu kitu bahwa nikmat tu sampurna teh loba jangan dipunten ibu, tidak semuanya orang kaya, tidak semuanya orang berduit bisa menikmati duitna. Contoh jelema beunghar penyakitan, jelema beunghar tapi gering, padahal jelema beunghar mah bisa dahar jeung sate, jeung soto, hamburger, pizza, makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Ibu bisa makan di restoran termahal teh daya duitna. Baraha tiluan eta dahar di restoran termahal. Mayarna baraha coba ibu 8.725.000. Ari kiai pernah anu ngajak. Ari pek eta jelema beunghar teh sore-sore teh ibu tas ngadahar sate, soto jeung hamburger leng-leng teh lieur. Leng akhirnya digadag ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, dicek hasil forensik pembuktikan ahli medis, cek eta dokter, ibu ternyata sesudah dicek darah ibu mengental, iya gula darah ibu mengental, kolesterol tinggi, asam urat meningkat. Jadi wayahna ibu mulai besok hari Senin tidak boleh makan yang enak-enak, yang lezat-lezat, apalagi yang mengandung lemak jenuh. Mulai besok ibu wayahna kudu ngadahar bakatul. Atau menengkene urang awak sehat bener teh Bu? Bener teh? Oh, awak sehat mah bebas. Bo, barang dahar ge eueuh. Leuh, beasna teu dira, beas anu 11.000. Terus ayeuna laukna lauk teri, semua tarasi dicoel ku jengkol ngora. Da eta awak sehat mah ngalimet dahar kitu ge bener teh? Eta mitu haliwat kuat teu kadeuleuh. Wasilah awak sehat, mudah-mudahan si bapak dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama nikmat iman dan Islam Allah berikan kepada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal. Tapi awas muludan rajaban kudu aya realisasi pembuktian anu nyata urang ka Allah, pembuktian anu nyata urang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi ulah sampai tasbakna muludan teh ibu punten. Ai pengajian kieu mah kayaanana rame. Awas sabadana bubar ngayakeun peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingalikeun ayeuna rasa cinta mahabbah ka Kangjeng Rasul ku pembuktian anu nyata. Saur Kangjeng Rasul, "Hei umat aing, bener anjeun ngalikeun rasa cinta mahabbah ka aing, tapi buktikeun salah saina, buktikeun anjeun kudu deukeut jeung ayeuna naon warisan aing." Saha warisan Kangjeng Rasul teh? Nyata para alim ulama dalam artian orang dia dianjurkan kudu daek ngararaji, singkat tol ngararaji terutama ka ulama kiai setempat di dia.
Sabab ngajadikeun salat ketentuan anu berlaku pikeun urang sadayana selaku umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika urang daek ngalaksanakeun ibadah teh kudu nyaho kana ilmuna. Di mana ilmuna? Di para alim ulama. Bu, awasnya urang bisa nyaho kana tata cara ilmu beribadah, tata cara ilmu bermuamalah teh bisa di para alim ulama. Makanya dia urang doakeun ulama-ulama urang mudah-mudahan sing panjang umur dina kayan barokah zahiran wa batinan amin. Kan kula rek nanya ka ibu-ibu, ibu cinta benar ka ulama? Cinta ka ulama? Cinta ka ulama? Sok ngadoakeun tara. Mudah-mudahan atuh nu ngawararaduh sini hampura dosana ku Allah. Oh ulah ulama sing ngadoakeun ka alim ulama. Oh terkadang ngadoakeun salaki ge tara. Tapi osok ngadoakeun salaki osok. Alhamdulillah. Pak, berbahagialah Pak. Berbahagialah bagi suami-suami yang senantiasa suka didoakan oleh istri-istrinya. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, salah satu kunci daripada kesuksesan suami adalah doanya seorang istri. Ibu fokus. Bu, kembali lagi. Salah satu kunci kesuksesan suami adalah doanya seorang istri. Malah istri anu taat ka Allah, istri anu taat ka Rasulna, istri anu taat janten suamina ketika ngadoa ngabogaan kekuatan secara doana 70 wali. Itu baru satu istri. Waktu biasa bahasa ulah salaki urang, itu baru satu istri. Lamun dua baraha? Bu Haji? 140 kekuatan wali lamun tilu 210 kekuatan wali lamun opat 280 kekuatan wali. Makanya dihimbau untuk bapak-bapak yang ada di sebelah sana, semakin bapak pertamanya istri, insya Allah bapak-bapak akan semakin banyak pula yang mendoakan. Kayak orang tanya heula bapak-bapak apa setuju? Cicing, ibu-ibu mah cicing heula. Bapak setuju? Ibu setuju? Oh, sok katorekan cari aing. Nyayeun teu mah teu we bohongan ulah sok nganaha-naha kana aturan Allah. Ulah sok nentang kana aturan Allah yang sudah berlaku tertera dalam ayat suci Al-Qur'an. Terkadang aneh di Indonesia mah. Ibu punten rek nanya kula ka ibu-ibu, ari poligami nyandung haram halal. Ning nyaho. Tapi terkadang aneh di Indonesia mah, terkadang maaf masalah poligami dipermasalahkeun, terkadang ustaz kiai nyandung dipermasalahkeun, ai jelema jinah diarantep eta nu salah mah. Yang harus ditindak apa coba Bu? Masalah Bu, prostitusi, perjinahan, perjudian, betul? Judi online, benar? Masya Allah, sekarang coba marak di Indonesia, Masya Allah Bu. Masalah LGBT sekarang belum selesai. LGBT apa sih LGBT kiai? Lalaki bogoh kalalaki ada di Indonesia. Marak ada lalaki bogoh kalalaki. Pedang. Makanya 2 tahun kebelakang kemarin ada lato-lato. Eta budaknya ke lato-lato. Siki ngadu siki. Tak tok. Ternyata terkuak sudah itu lato-lato. Apa lato-lato? Ternyata lato-lato itu singkatan daripada laki-laki tolol. Marak sekarang di Indonesia yang namanya lesbi. Awewe bogoh ka awewe, martabak ngadu martabak. Makanya maaf Pak Bu, Indonesia dilanda musibah bertubi-tubi, angin puting beliung, tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, adanya corona. Maaf, bukan tidak ada rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyaah ka makhlukna, Allah ma'asih ka makhlukna, Allah marahman ka makhlukna, tapi makhluk-makhluk itu sendiri yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di Indonesia diponis mayoritas kebanyakan umat Islam, tapi banyak umat Islam tidak menggambarkan akhlak Islam. Betul? Zina dilarang. Jawab itu. Zina dilarang, judi dilarang, judi online dilarang, nyolong dilarang, korupsi dilarang, mabok-mabokan dilarang, bang emok. Tapi kuaing kadolo ya wajah bang emok iyo. Ibu mama habah kene ka bang emok daripada ka kiai.
kiai mau coblak watar rengkeng beheungna waktu mengonan para ibu sadayana punten sacuil kada ang barang riba asup kana kerongkongan terus turun kana perut mangka 40 poe 40 penting diterima ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala diterima ibadahna ku Allah ibu-ibu sacuil kada ang barang riba asup kana kerongkongan terus turun kana beuteung mangka eta dosana lebih gede tinimbang jinah jeung indung anu nglahirkeun teu ditarurut malah ke maha bakene ka Bang Emo. Pada kala itu sampai Kamis dengannya kami berjanji. Kami berjanji kalau kami tidak menepati janji maka taruhannya suami kami mati. Dibungkus lah alurnya. Oh ya Allah Gusti Agung ho ulang coblak kiai teh ho ulang ngareng minjem henteu ka urang. Ibu punten ya Allah kudunya ka kiai kudunya ka usah kaki kiai naon sababna ngajadikeun salat ketentuan anu berlaku pikeun urang saleh umat Kanjeng Rasulullah ketika urang daek ngalaksanakeun ibadah teh kudunya kana ilmuna di mana di para ustaz di para kiai kana doakeun cimranjang umurna amin ya Allah ya Rabbal balik deui kana bab nyanung. Ibu hayang asup ka surga hayang dicanungna mending kena kana neraka Ibu hayang asup ka surga hayang maotna palim deh ya asup ka surga kumaha teh maot teh jalan mana lain makmung we da sabarang mah punten Bu Haji simpuring boga pamajikan teh mungeun dicanung teh pernah ditanya kediwo kita kursi cek simpuring teh ka pamajikan ibuna radio sakedeuk aya naon lain cerik radio sakedeuk aya rek nanya tapi tong adatnya pohon aya naon asal leuwas aya naon oh tapi tong adat syaratna ngadat kumaha sayang nanya lagi encan aya naon lain kieu cut lamun sakira-kirana takdir jeung nasib berpihak ka ayah lamun ayah nyanung gae entong gae rek hiji rek dua rek tilu ge wenang lalaki maka pos katanagaan puguh hiji ge tiis tara kacabak bae cere drama wae ka ditu ka dieu heueuh mantakan molo hirup teh mikir sakitu suku can bisa leumpang palebah suku teh can bisa normal leumpang teh palebah eta mah aing cager Gusti kitu nya lalaki mah teu mikirna teh teu kaok maju saeutik ka ieu anak ingetkan keur balangsa inget keur teu boga inget kang istighfar oh ceuk eta mah masa lalu keur teu boga mah masa lalu inget keur bareto dahar isuk henteu sore jadi hinaan mulut tatangga baraya ayeuna akan ngarasakeun gedog siklong mobil mewah duit bertumpuk-tumpuk pas buka kalau ngomongnya lu jadi kada teu saya sekadar nanya emang gaya-gaya entong kok ayah syarat ketentuan yang berlaku level ayah jaduk kok ayah gaya tinggi ayah syarat kan pikir ayah syarat pikir ayah naon syaratna ayahna lamun ayah gilir kanu ngora eta barang tuna goblok atuh mending tong ngadu ngajedog gede imah tak ibu iginan salaki ibu teh nyadung sok kitu ek nyadung mah ngan pelebah gilir eta barang tuna Kabupaten atuh lieur ai Bu ya hampurannya ya terutama ieu ka para ustaz ka para kiai ka para ajengan hampura kula ngajina kieu hampura yo nya da bingung ayeuna mah sebenarnya hitungan mubalik ceramah teh hayang serius didengekeun ngan ku kaayaan ayeuna lamun der manggil mubalik jauh-jauh hari der ceramah langsung serius ayeuna mah bubar naon manggil mubalik kitu tiis anginan ngomongna teh nah eta kan mubalik anginan bari ngomongna teh kitu euceuk urang mah teh seru kacai heula sakedeung hayang kacai heula sakedeung kacai heula ibu-ibu mah hiji dua kacai teu balik deui tah eta teh nu kitu teh disebut jemaah bersatu bersatu jadi bersatu beak
Tapi masih asa bae supaya ulah tunung bener dah. Supaya ulah bubar bener. Oh. Oh. Pengen sukses suaminya? Doain pada sholat 5 waktu, pada tahajud, pada duha dengan doa-doa yang terbaik. Ibu, punten. Nah punten ibu, yakin saya yakin ketika salaki panjang umur, sehat badan, ibu loba duit, bari rajin ibadah anak, suami idaman eta teh haji bener tuh. Ditatap diusap salaki kitu mah dimenyanan. Atuh heueuh. Tapi awas, urangnya anak kanu jadi salaki teu meunang diukur ku ayana duit mung. Ku aya duit bungkus, maaf tidak sedikit bu seorang istri meninggalkan suaminya masalah duit betul. Ayo kalau aya duit mas somea, sayang makasih ya. Ibu sayang sama ayah beliin tas dong besok. Berapa? 7.800.000. Itu bajunya tolong ya beliin baju itu mereknya sisa-sisa itu. Udah. Sayang deh sama ayah. Iya wah duit monyong. Nah kanceng salaki teh mun salaki loba duit kesalaki cuat ciwit bari gutak kita kebirit jeung sieun anak beurit. Mun salaki kantongna kosong kasalaki bungbang bongbong di dapur meuni teng-teng sila budak di kajenong. Tundung keripit hai tulang bawang salaki teu gablek duit kasalaki ngajak perang. Ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang ada uang bang yayah tak ada uang abang upaya. Disebut teh cewek mat. Ayo gitu di dia ya. Mual ayo ngaku mual. Ketinggali mah wajah-wajah solihah. Ahli-ahli saadah. Jadi teu nyangkanya orang kampung Binaya, ya Allah galulis. Saware. Ayam bauke. Itu peraku kabeh galulis. Lanjut. Ibu, ada uang gak ada uang takdim hormat kepada suami secara takdimnya ibu kita ikuti salah satu ibu contoh akhlakul karimahnya Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW dalam keadaan ada tiada suka duka senang susah kaya miskin selalu takdim hormat kepada baginda Rasulullah SAW. Suami datang dari manapun sepulah senyuman terlempar ibu kayaan dari raut wajahnya Siti Khadijah yang cantik masya Allah. Ari ulang gitu tak kasalaki contoh salaki balik di sawah so disambut ada ini sawah ya kena ya salaki datang di sawah contoh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang dah pulang? Gimana sayang? Sukses maculnya. Macul sukses kupu. Dipeluk, dicium ada enggak bu? Suami ketika pulang dari sawah dipeluk, dicium ada enggak? Salah laki-laki heran. Ayah naon. Aing balik di sawah dicium di galemohan. Ya Allah, saya naon ya. Sok sire pemajikan aing ponok umur. Sedangkan dengan pemajikan aing mah gayaanana makhluk langka dengan pemajikan seperti pemajikan aing berat teh sakinah setengah. Ya Allah mudah-mudahan si panjang umur aya naon. Kalau joli aya naon Kang aya naon? Aing sudah tumben. Aing balik di sawah dicium di galemohan, balik aing bobolokot ku leutak jeung ku kesang aya naon teh? Teu gaul. Tuh pan aing karak nyaho teh. Urang teh Kang keur belajar memperbaiki diri. Keur belajar ngarenovasi akhlak ka ieu anak. Urang teh Kang loba dosa ka Akang. 1000 bebendu salah sadulu ka hampura dunia akhiratna sing bersihkan. Naon sababna? Hiji awewe cenah Kang penting dipake ibadah, beurang dipake ibadah salat ribuan rakaat, sodako osok ka ieu anak. Tapi pelebah bedegong culang boleh jadi salaki ditolak ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala. Bade teh urang. Mewek deui. Aing sarua hampura dunia akhirat ka sia. Bapak nyium tadi seteho aing buat heurewas dicium heueuh. Aya padilah kautamaan nyium pipi salaki teh Kang. Naon? Saur Bah Haji cenah kieu. Di mana-mana urang nyium pipi salaki bari bunga ganjaranana Kang sarua jeung nyium Haji Ahmad. Kedan sia mah. Aing sok nyonan seteho lain-lain Haji Ahmad Hajar Aswad teh nya Hajar Aswad. Hajar teh cenah batu ya aswad teh hideung jadi batu hideung. Da Akang mah pantes sebut Hajar Aswad oge sok di sawah wae. Nah, hideung. Mangga ka dieu Hajar Aswad hideung. Tah kecrokan. Ulah wakan nanyakeun ayeuna naon, nanyakeun duit ka salaki teh, kumaha salaki gerak datang. Waalaikumsalam. Suguhan lah cai.
Walau karena cuma air putih. Nah, susu. Maaf ibu, nggak apa-apa, cuma air putih juga nggak apa-apa. Kenapa bu? Ibu, ini dianjurkan. Kita ketika mau bobo minum air putih, bangun bobo minum air putih, itu bisa menghilangkan racun-racun, toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita melalui buang air kecil ataupun buang air besar. Itu sangat bagus bu. Air putih, sebab air putih itu termasuk air apa coba bu? Air murah. Jangan dulu nanyain uang, subuhul hacai. Walau kalian cuma air putih, tapi nyuguhana make akhlak. Saya minum dulu, saya capek kali, kelihatan capek. Minum dulu saya. Ketika diminum, bismillahirrahmanirrahim, ibu lak eta cai diminum akan berasa lebih manis daripada madu ataupun susu. Kenapa? Nyuguhana make akhlak. Bade buku di pekerti anu hade. Coba lah menyuguhana susu. Susu disuguhkeun mah, tapi tak pakai akhlak. Judas eta pemajikan, aya masalah ka bawah. Sampai duit can dibere. Eta ho sugulkeun susu. Buka bosan peti ngagenyol suguran susu. Ketika diminum akan berasa lebih pahit daripada jahanam. Jangan dolain uang lah, sila hidang sorangan salaki. Ari ibu sok ngasongkeun diri tak ka salaki. Asongkeun awak teh ka salaki teh. Da aya malam mana ini malam mana? Malam Senin. Cici nyanyakeun. Di bedak dilipen make sesengitan tawarkeun awak teh di salaki bari kitu teh menang-menang Kang pada deui. Era kiai era atuh make isaroh heula biasa we santai. Kang Daud. Aya malam naon? Malam Senin. Urang gelis teh? Gelis. Sarungit. Seksi. Atuh anak haji oleh pengpulis. Lain, aman terkendali. Kunaon? Budak geus tibra sare. Geus berobat tidur kurang. Sepret dia di kurang-kurang beureum geus seungit disempot kurang eta sapepe. Make baygon. Makan cucu maksudnya heuh. Pengarti salaki. Kurang mah bangga sama kakang teh bangga bukan salaki kakang teh. Ya Allah, Gusti Nu Agung dedeg sampai rupa hade pangkasepna pokona mah salaki urang. Duit loba jabar rajin ibadah ngan eta we sayang bego dipiara keneh. Naon setin cing ngomong ieu. Lain, penting orang dipake mah ku akang. Daripada orang dipacok hayam. Senawaran ka heueuh teu ngarti akang. Pake mah. Ibu sok kitu kala salaki. Dengekeun. Hiji awewe nu sok nawaran ka salakina tanpa dipentah heula kudu jadi salaki, dipake teu dipake ganjaranana sarua jeung ngasanakeun umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin tawarkeun. Ibu. Lanjut. Terus. Tolong teruskeun. Tapi awas Bu, di samping urang daek ngadoakeun salaki-salaki urang. Ibu pek doakeun ulama-ulama urang ya. Para ustaz, para kiai sing panjang umurna dina kayan sehat zahiran wa batinan amin. Saur Kangjeng Rasul, lamun anjeun ngaku cinta ka kami, buktikeun rasa cinta mahabbah kami. Anjeun ka kami. Ya di samping ayeuna naon daek nangararaji deukeut jeung ulama, bae baraca Al-Qur'an. Al-Qur'an sok baraca Al-Qur'an osok. Eta teh ibu Al-Qur'an teh pedoman pikeun urang bahkan ibu punten teu nyaho kana maknana oge eta Al-Qur'an ketika dibaca asal bener macana Al-Qur'an bakal dakungan ibu jeung bapak syafi'an yaumul qiyamah hanya memberikan syafaat ke di poe kiamat. Bahkan maaf ketika hiji imah dibacakeun ayat suci Al-Qur'an maka eta tempat bakal
loba kaalusanana saeutik kagorenganana, tapi lamun tempat di lidah ku pamasiatan maka eta tempat bakal loba kagorenganana saeutik kaalusanana. Ulah maca 100 wae imapan kumaha mata teh mata jeung bibir teh tengah status. Oh. TikTok TikTok. Udah kelihatan itu banyak ini wajah-wajah TikTok banyak. Live tap dong. Mawar. Wah. Ucu diharap Allah. Oh komo lep kata nyanyi. Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Wow, juga mustahil bagiku akhirnya datang susu yang ku tunggu. Menyanyi. Bu, maaf. Walaupun waktu dulu Bu, cantrang berang na lampu, ayeuna mas terang benderang lampu teh bener. Walaupun cancur corna cai bareto makayaan be, ka cai teh kajamban bener. Kawalungan tapi ayeuna kaya anak cai teh di jero imah bener. Tapi waktu subuh yang terdengar apa coba Bu? Kebanyakan setiap rumah bacaan Al-Qur'an, bacaan sholawat waktu subuh. Ayeuna coba tiap rumah naon coba nu rameana waktu subuh. Nu hiji imah nu kadua rock eta mah lagu rock cocon sama lada. Astagfirullah. Imah nu katilu kelep. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak berasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan. Aku takut kehilangan. Astagfirullahaladzim. Aku takut kehilangan cinta. Aku takut hidup tanpa dirimu. Tak akan bisa, yang bisa gila bila kau meninggalkanku. Katamu cintaku cemburuku bagaikan burung dalam. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan dan kamu. Jadi kacau kiai ngaji ya. Lain itu kurang kiai make nyanyi. Eta teh meunang ngapalkeun. Kurang aja kiai malah pakai pinter nyanyi. Maaf, itu untuk alat pendeteksi. Itu untuk alat pendeteksi. Ternyata terdeteksi sudah pada malam hari ini. Ternyata jemaah Kampung Binaya, wabil khusus ibu-ibu, ternyata pada pinter nyanyi. Ibu tapi hobi baca Quran, hobi baca Quran, hobi baca sholawat. Benar. Coba kalau hobi baca Quran, baca sholawat, tapi nyanyi bisa melanjutkan. Tolong sekarang ayat suci Al-Quran dilanjutkan. Grup pertama, grup ibu-ibu dulu yang ada paling depan dekat saya. Silakan temen nyengir, mikir. Nyanyi bisa serius ompong oke. Aku takut.
Coba lanjutkan ayat berikut ini. Kamu nyengir, mikir. Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabi lasyadid. Terus kun. Aku takut kehilangan. Grup kedua. Silakan Ibu untuk melanjutkan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Teruskan. Aku takut kehilangan. Astagfirullah. Grup ketiga, grup bapak-bapak. Silakan grup ketiga khusus ini buat remaja-remaji Binaya. Kepanitiaan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Silakan bapak-bapak konsentrasi. Ibu-ibu ngeo. Bapak-bapak silakan. Coba bapak-bapak bisa melanjutkan gak ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani lulus. Apa Bu? Curang. Jangan ada keluar dari lisan kita kata curang. Kalah ya kalah Bu. Terima dengan lapang dada. Ya kalah Bu. Awas ya memang pemenangnya bapak-bapak. Makanya saya memutuskan pada malam hari ini, ternyata grup pertama ibu-ibu tidak bisa melanjutkan, grup kedua pun tidak bisa melanjutkan. Akhirnya grup ketiga dimenangkan oleh grupnya bapak-bapak. Tepuk tangan semuanya. Ibu, perbanyak baca Al-Quran. Anak cucu kita pun mau kursuskan kepada para ustaz, para kiai untuk bisa baca Quran. Kenapa Bu? Sekarang krisis Bu. Di Indonesia diponis mayoritas kebanyakan umat Islam. Tapi para remaja-remaji Islam di Indonesia 85% bahkan mungkin lebih sekarang tidak bisa tulis baca Al-Quran. Bahkan ketika Masya Allah perung kawin eta budak kaya anak di interview tidak bisa sampai adus-adus acan. Keterpurukan ibu Masya Allah. Ai palebah sekolah sih alhamdulillah, palebah ilmu kaduniaan mah alhamdulillah peranan orang tua geus hararideng aya teh. Nyakolakeun anak di SD, SMP, SMA nya keberguruan tinggi sampai punya titel sarjana, sarjono S1, S2, S dongdong, S doger, S channel, S keprok, S mabo, S beku. Teu saeutik sarjana beku teu bisa maca Quran acan. Tapi palebah anak bodoh dina masalah ilmu agama kaya anak-anak Masya Allah teu bisa maca Quran acan dararamang we. Padahal peranan orang tua seperti itu maaf bakal didakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kurang sampai ulah diripuhkeun kudu jadi anak dunia akhirat. Di dunia kurang capek kaya anak-anak. Bu, punten bapak banting tulang neangan duit bener. Hayanya kolakeun budak, masantenkeun budak kaya anak-anak. Bisa kabaraban, bisa kapakaian wasilah ayeuna usahana nu jadi. Bapak, mentakan bapak punten, bapak dipasihan ayeuna naon kaistimewaan ku Allah. Bapak kasab asal halal. Bapak rek tani, rek kuli, rek bisnis, rek dagang.
asal halal naon anu napakahkeun kalau jadi pamajikan kalau jadi anak setiap renungan kesang anu kaluar dina badan bapa ngajadikeun kiparat pikeun dosa bapa jeung keluarga bapa bahkan bapa dipasieun pangkat tinggi jeung mulia ku Allah wal kasbi minal halali karimullah kasab dina dengan duit anu halal teh dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teu cukup ku amin kudu anu saha. Ngan ali kasab punten nya ikhtiar teh rupa-rupa aya pan ikhtiar teh dengan duit teh ku carana tani, kuli, bisnis, dagangnya. Jadi pejabat aya wae pan dengan duit teh wasilana teh suku ku suku, pemain bola. Aya wae mun can genyur awakna can menang duit, petinju. Aya wae lamun can aya nu ngising can menang duit, penjaga WC. Kamu cek nulisin cara menang duit anak nanti isuk-isuk bapak hayang jajan aduh hampura ceng poe ayeuna can aya nulisin mantakan siangan doa mudah-mudahan poe ayeuna sing loba jelema nyara deh betul ngandung naga ribu bener teh Masya Allah, walaupun anak memang kebanggaan ibu, anak itu kebanggaan, tapi tidak sedikit anak yang kita banggakan jadi bomerang dunia jeung akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kehamilan kita mampu benten, sareng kehamilan Siti Amin. Siti Aminah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ada wala sikola, enggak ada yang namanya kesakitan, enggak ada yang namanya ibu kesusahan, karepotan, berat sangat kitu kieu hampang we jeung deui rata ibu petuangan Siti Aminah teh rata 8 bulan teh. Sebab yang dikandungnya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi keistimewaan Rasulullah ketika dikandung ku ibunya kumaha coba sabulan Kang di Rasul ketika dikandung ku ibunya mimpi didatangi Nabi Adam 2 bulan Nabi Idris 3 bulan Nabi Nuh 4 bulan Nabi Ibrahim 5 bulan Nabi Ismail 3 bulan Nabi Musa 7 bulan Nabi Daud 8 bulan Nabi Sulaiman 9 bulan ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya mimpi didatangi Nabi Isa alaihi coba ibu ketika hamil bareto sok aya nu ngadatangan tara sok ngan lain nabi lain wali tapi sabulan tukang kiri deh. Dan maaf bu, Siti Aminah masa 8 bulan teh rata patuangan teh beda jeung urang masa bulan 2 bulan can kaciri teh 8 bulan mah bikin gede bikin bureuteuh terkadang awak di lawang panto beuteung geus diburuan nyangigir salah nang kuban salah nang karakos helikopter parkir ketika ngajulu lagi ribu bener teu 8 bulan ketika bareto urang dikandung kudu jadi nungur kerasa eta patuangan beteng indung urang junuk waktu dengan kana mangsa ti Allah nu makawasa takdir teh tiasa dipungkir kana teh tiasa lising ragayang jalmi patema menit anu paciwit-ciwit zaman anu pantai-antai poe patara tara beung taya kan penting utaya cicing disusul kuming rupa tunggu-tung ngusumilungan uping kuping harapan pinuku pangharapan ngajerit para talangit wajah maratan mega Pak Rawit gak dua terang kula Gusti ampun ngajurut nyeri ibu ngajurut nyeri maaf ibu nyeri kena disunatan nyeri kena disunatan kula disunatan kula sakali-kalina kapok nyeri kahayang-hayang deui ari ibu mah ngomong nyeri kiai ngajurut teh nyeri ngomong nyeri tiap tahun kereuneuh deui bae nyeri ngajurut teh neng nyeri neng manakan kudunya ka ibunya kudunya kalau jadi gitu sekian kasakit dihijikeun ku Allah darah ngocor saraf kaganggu bahkan nu jadi tanuhan lagi nyawa ketika indung urang ngalahirkeun urang katakan moal kabayar jasa anu di inu anu moal kabayar teh hiji keringat anu kaluar dina badan indung urang ketika ngahujeunkeun urang nu kaduana ayeuna naon ketuban anu pecah ketika ngalahirkeun urang duka tiluna darah anu ngocor ketika ngalahirkeun urang duka opatna maaf ibu air susu sakenyot 2 kenyot anu disusukeun ka urang moal kabayar jasa batakan tong kapalang lamun di aya hiji anak hayang mulangkeun jasa nu jadi inung digandong eta inung di ieu kampung ayeuna Wanaya nepi ka nagara Mekah di nagara Mekah balik deui ka kampung Wanaya nepi ka Dongol tongongna naon eta maksudna binaya
cicing atuh cicing ulah ngaganggu. Digandong eta inung di kampung Binaya. Nepi ka negara Mekah, di negara Mekah balik deui ka ieu kampung Binaya tanpa pakai transportasi udara, lautan ataupun darat, lempang nepi ka dobol tongong jadi anak hayang pulang ke jasa nu jadi inung moal ka pulang. Tong kapalang kaya anak kiai dipanggilkeun gedong atuh eta inung teh tina mas berlian 2 lantai 3 lantai hayang pulang ke jasa nu jadi inung moal ka pulang. Kumaha teh cenah kiai bunga keneta inung jeung bapak ku tingkah laku paripola ucapan kudu saluyu jeung aturan Allah anjuran Kang Rasul teu meunang nganyerikeun kanu jadi inung jeung bapak naon sababna nganyerikeun kanu jadi inung jeung bapak ulah sike ayeuna di akhirat di dunia keneh bakal dikontanan siksaan ku Allah Subhanahu wa taala naon salah sayina bakal dikeluh kesahkeun hatena berkah dina perjalanan kehidupan bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala sedengkeun ayeuna mah lomba terkadang anak beunghar inung dijadikeun babu anak beunghar inung dijadikeun keeser. Betul. Hiji inung mah hebatna hiji inung. Hiji inung bisa nguruskeun 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa nguruskeun hiji inung. Benar Bu? Inung tungku narahayu bapatang kara derajat punyulah ka gunung tapi munyung kudu ka inung jabrata ulah ka sagara tapi mujak kudu ka bapa sabab inung anu ngandung bapa anu ayuga sabab inung anu malandung ya bapa anu Ibu punten. Ibu jadi nang ngajur ari sirah budak gede. Ari sirah bapana. Ari orok dong ai orok aya 4 kilo teu. 3 kilo setengah. 3 kilo. 2 kilo setengah. Masyaallah berapa dahsyatnya kaayaan orok keluar 4 kilo, 3 kilo, 3 kilo setengah, 2 kilo setengah. Aya anu asup kiloan. Jadi ramai kieu aja teh nya. Wa qala Roma Irama bidang dutihi rawahu Sunan Tagub. Selamat mendengarkan. Hai manusia. Tuh nya kana nyanyi mah nyanyi. Bingung we ceramah ayeuna mah. Serius saya saeutik nunutan. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Roma irama kitu tungtung natepan kos panas tiris. Dialah satu-satunya manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Betul? Kalau kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Kalau kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukanlah gunung terlung-tung-tung tempat kau memuja, bukan lautan terleng-teng-teng tempat kau meminta. Tiada doa yang paling ampuh di dunia selain doa daripada ibumu cuma. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Pokoknya awet aja nih. Tuh lagu Roma Irama maleuheung ibunya aya pulungeun anak bener teu? Aya pulungeun anak lah, aya mengandung mau gitu gitunya, pituah-pituah. Beda jeung dangdut ayeuna, dangdut ayeuna mah naon coba panu teu pararuku. Eta aya dangdut eta geura aku Maryam, aku Maryam, aku Maryam, aku Maryam, aku Maryam merindukan kasih sayang, aku Maryam, aku Maryam it bare tuh keur ngajegang goblok. Salah.
Yang di Roma Irama mah jelema teh sopan. Sopan bareto teuing aya teh nyaho. Bareto mah sopan di Roma Irama teh. Oh, ibu nama aya tamu. Assalamualaikum. Roma Irama kumaha nya jawabna? Ibu. Waalaikumsalam. Bang Haji gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Sehat. Bang Haji sekarang di Indonesia banyak musibah. Bang Haji angin puting beliung, tsunami, gempa bumi, longsor. Betul sekali. Tetapi kembali kepada diri kita. Wa halul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di lautan itu perbuatan daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Yaitu penghuninya terlalu banyak maksiat. Untuk itu kembali kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Haji katanya ibu kota Jakarta mau dipindah ke Kalimantan. Betul sekali. Tetapi itu memerlukan mulanya sangat besar. Memang kalau kita lihat-lihat pemerintahan kita terlalu. Ayo malam lah yang kalau mau yang Roma Irama teh gampang mah ya. Bisa mengakses di YouTube di HP layar kaca pada mah hese mah layar tancap pada mah paling gimana tuh. Saya kelahiran tahun 79 masih ingat waktu lahir waktu dulu waktu kecil lamun hayang di Roma Irama teh layar tancap diumumkan pada lapang. Saksikan dah pada malam hari ini pagelaran layar tancap Misbar ketiga gerimis bubar. Oh isa teh mararangkat kalapang diumumkan deui di lapang teh. Film pertama yang akan diputar malam hari ini yaitu berjudul Satria Bergitar yang akan diperankan oleh artis fenomena yang sudah terkenal dunia akhirat. Inilah sosok fenomena kebanggaan kita, Roma Irama, Satria Bergitar. Naik kuda Roma Irama nanti. Oh, ini dua kak. Mudun, eta mudun memang deh. Suara naon eta? Suara aing goblok. Astagfirullahaladzim. Sekarang ini mau balik disebut kuda. Bu, coba Bu, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggalkan kita adalah dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih ada di dunia, Ibu, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ya berkahkan zahiran wa batinan, amin. Betapa dahsyatnya mulianya orang tua kita, ya Allah, jangan durhaka terhadap orang tua. Jangan durhaka terhadap orang tua. Maaf Bu, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban teh disatorkeun. Malam nisfu Sya'ban teh disatorkeun amal ibadah urang satahun kapengker ka Allah Subhanahu wa taala. Ya rapot teh Ibu kayaan disatorkeun ka Allah. Catatan amal teh kayaan ibadah disatorkeun ka Allah kayaanana. Tapi punten malam nisfu Sya'ban aya hiji ayeuna jalma anu ditolak ibadahna mentah-mentah ku Allah Subhanahu wa taala hatta yatubu aw yatruku saingat lu tobat heula ninggalkeun jeung ninggalkeun heula perbuatanan saha umat Kangjeng Rasul anu tolak ibadahna mentah-mentah ku Allah Subhanahu wa taala saingat lu tobat jeung ninggalkeun perbuatanan saha aqul walidain hiji anak anu sok nganyerikeun kanu jadi indung jeung bapakna. Jemput. Bu, mudah-mudahan anak icuran sing saloleh, sing salolihah. Ulang ketikanya anak kalau jadi naon, kalau jadi indung jeung bapak, maka anak urang bakal nyaaheun ka urang, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin ngajolo babatang juga masuk ke samping ke bat Ibu. Ya Allah, anak anu soleh membacakeun Al-Qur'an, bener teu? Coba lamun anak Ibu sakali kursuskeun bahasa Inggris mah jago, tapi teu bisa baca Qur'an. Memang Ibu hayang mau hanya baca bahasa Inggris? Budak teh mewek, mami please, mami teu kemeng, mami please. Cek ieu mah ini ngoreja cekek saku aing. Sok tingalikeun rasa cinta mahabbah urang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ngalobakeun baca sholawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah hitungan ribu ratus 10 sakuihan baca sholawat ka Kanjeng Rasul, Allah catatkan 10 kebaikan, Allah hancurkan 10 keburukan, Allah angkat 10 derajat. Ibu
surga, pirang-pirang kenikmatan surga, keselamatan, kabarokahan bakal dibasikan bagi umat Kanjeng Rasul. Umat anu mana? Umat anu senantiasa sok rek maca selawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Pantagan manfaatkeun waktu. Urang bari nyango bari ngakeul langsung ngakeul di bosan. Sok rek maca selawat. Ngoseng oncom make kangtung. Salatullah salam ngastri ka baju di depan baju. Bari maca selawat. Bapakna asup angin dikerok. Salatullah. Anakna penting jam 1 jam 2 budang dina bobokan kek maca sholawat masuk pulang pan budaknya nya jam 12 penting aden buga ya Allah dasar ngadoja we anak teh ya Allah ning opon aden teh opon ngompol merenan nika cipluk ngadoja we mah teh capek aden ya Allah dasar anak raja ya anak raja anak ratu anak monyet ada yang curhat, mati kemana? Curhat. Mati ngambil dari rumah tangga jeung bapak maneh 18 tahun setengah. 18 tahun setengah. Loba ripuhna, mati loba pusingna, loba pusingna. Pan bapak maneh keneh panyakitna. Bermaka ceruk aura-aura kawacara kanya pria buuk jabrig awak jebrong suku jebrak. Tukang tarok, tukang bobok, tukang buka tali anrok, tukang curhat-curhat dia. Ngaji tara salat takbir kumaha dina kahidupan tanyakeun aden ka usan ka kiai lamun urang hidup di alam dunia hayang barokah rumah tangga hayang barokah perjalanan dina kehidupan hayang barokah yang diberkahkeun ku Allah kudu dibarengan jeung rek ibadah rek salat rek ngaji para ibadah maneh kumaha tali kolot bojong gaso ka pasar mawaran catat beuki kolot teh beuki ngaco salat acak bapak maneh mah puasa tara kaya anak-anak bulan puasa teh kos nangtang ka pangeran teh calahakan kudu ngopi nu cenining geus deukeut lebaran puasa kuda lebaran muning puasa teu kada gula lebaran gini da beu teu ubuhan cekek wadah cekek apa maneh mama da yakin dipelet ku pamaneh teh dipelet da mama geulis atuh siga selet teh cara bapak maneh siga geugetuk dipelet bapak maneh teh sok nyieun sareat bareto teh sok nyieun sareat ka daerah eta tah ka daerah Cikande ka Haji Aep pantesan atuh mah bareto setiap moe cangcut ngaleungit wae. Ya Allah Gusti baca sholawat adinnya akhirnya ayo mana nenen ayo bobo deui adin kudu jadi anak anu sabi nya anu mulia teh memang indung bapak maneh kana bapak tukang sayu tapi adin kudu jadi insinyur kana bapak tukang kulit tukang tani tapi amaneh kudu jadi kiai nya ayo nenen buka kancing kutang kodok buria lolot tunu variasina Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah Mari nenek semua Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ciri umat tangkal sempurna di bedol kasawa ciri jalma loba syukurna getol ibadah salatullah getol ibadahnya tuh nanti cikakan lagi jam ibadah gua cara bapak maneh pengaji dawa ke di cicikan juri gua bangun mana jalan ka maja kadieu ya ka pali selatan ka mana jalan ka surga kadieu ya ka pangaosan salatullah sing tol ngaji surga teh molongpong buka pikeun jalma-jalma rusuk dek kolab ilmu ulah cara bapak maneh burung dikukur mati tergantung jatuh ke pohon menimpa karang terasa hancur hati dan jantung punya suami direbut orang salatullah apa mana teh nyandung kayaknya segede bang cekek bareng-bareng jeung emak salatullah salamullah ala yasin anakku dari gunung karang pohon aren di tanah kosong anak muda zaman sekarang bajunya keren kantongnya kosong salatullah ala yasin kamaja bawa kudana abrugan ya acara ulah lila ketemu balik ke gugurukan la toha salatullah ala yasin
Belak kecapihana pun listrik kaliki di tengah sawah. Loba awewe gawe di pabrik, salaki cicing di imah. Allah Tuhan, salatullah alayas. Kahilirkeun eta kagirangkeun anak bogo keur taraweh, kaimpikeun eta kagunamkeun gablek mitoha kaimpi pae. Salatullah nang warisan salatullah. Budak Kibra sare alhamdulillah, ganjaran sholawat ge menang alhamdulillah. Bahkan teu sia-sia air susu ibu nu kenyot kumurang kali satetes dua tetes sakenyot dua kenyot. Allah catatkan 100 kealusan. Teu cukup ku amin kenyotkeun. Amin dikenyotkeun henteu. Kenyotkeun sakenyot 100 ka. Lamun nyot-nyot 200 kealusan. Lamun nyot-nyot. Da anu saya mah asi daripada susu formula tanyakeun ka dokter. Dan usai maas ASI semahal-mahalnya susu formula tidak ada yang mengalahkan daripada keistimewaan air susu ibu. Maaf ibu, air susu formula nggak boleh dikasih sama anak. Lewat 2 jam nggak boleh dikasih. Kenapa? Basi. Tapi salah satu keistimewaan daripada ASI air susu ibu, satu anti basi. Pernah susu ibu dihanapkan isuk-isuk? Yang kedua keistimewaan daripada ASI anti karat. Pernah air susu ibu berkarat? Yang ketiga anti petir. Sudah pernah ada susu kena kuguluduk? Anti petir, anti tumpah. Sudah pernah bahe? Anti tumpah, anti pecah. Sudah pernah meletup? Stok kiri kanan kemasan elastis dibikin daripada kulit pilihan, tidak mengandung zat pewarna, tidak mengandung formalin, dan ASI cocok untuk semua umur. Bos aing capek. Lamun urang nyelikeun rasa cinta mahabbah ulah ka Kanjeng Rasul, perbanyak sedekah. Yang terakhir perbaiki akhlak. Karena sakumaha hebat-hebatna hiji jalma tanpa aya akhlak aya anana teu aya nilai di hadapan Allah. Allah masih titipan kabeungharan, tetep eta jelema beunghar kudu berakhlak, teu meunang angkuh, teu meunang sombong. Allah masih jabatan kaayaana titipan jabatan, awas teu meunang angkuh, teu meunang sombong, kudu berakhlak. Nu boga ilmu ge sarua kaayaanana, rek ustaz rek kiaina kaayaan ajengeunana kudu naon, kudu berakhlak, teu meunang angkuh, teu meunang sombong. Naon sababna eta kabeh titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Ka hati mana sakitu? Syukur ai ka hati mah. Yuk urang balik. Hukma sabada maqadar billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.